Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di kelompok 2. Anggota kami nyaeta Desri Handayani Mulyadi selaku editor, Fadia Sahara selaku presenter, Jamal selaku presenter, Kirman Sungkar selaku presenter, Ramdika Nurdiansyah selaku presenter, Robi Priaji Sakti selaku presenter, Wilma Maulidia Putri selaku presenter. Kami di kelas 12 MIPA 5. Judul materi: 1. Bahasan tradisi. 2. Carita wayang. 3. Resensi film. 4. Drama. 5. Nulis artikel. 6. Carita pantun. Bahasan tradisi Sunda. Medar perkara pedaran tradisi Sunda. Bahasan atau pedaran teh tulisan nu medar hiji pasualan dumasar kana fakta-fakta nu kapanggih, boh tina pananglungtikan, boh tina pangalaman sorangan. Tangtuna aya pangareuweuh atuh kanyaho anyar nu gede mangfaatna keur pamaca. Bahasan sarua jeung esai atawa artikel, boh cara nulisna boh cara eusina. Ngan dina esai atawa artikel subjektivitasna atawa pamanggih nu nulis leuwih tandeus jeung leuwih jelas. Wangun tulisan pedaran Sunda. Anu kahiji nyaeta argumentasi. Argumentasi teh nyaeta wacana anu ngajentrekeun jeung nerangkeun bener hentena hiji perkara dumasar kana alasan anu kuat, nepi ka percaya jeung ngahudang pamaca pikeun milampah hiji pagawean. Anu kadua nyaeta deskripsi. Deskripsi teh tulisan anu ngagambarkeun objek, tempat atawa kajadian secara jentre ka pamaca siga ngarasakeun langsung eta kajadian nu digambarkeun dina wacana. Anu katilu nyaeta narasi. Narasi teh tulisan anu nyaritakeun lumangsungna hiji kajadian ti mangsa ka mangsa kalawan ngaruntuy turut-turut. Anu kaopat nyaeta eksposisi. Eksposisi teh nyaeta wacana anu eusina ngajentrekeun tur medar hiji objek, prosesna, tujuan jeung gunana. Tulisan bahasan tradisi mah ilaharna sok make wangun tulisan campuran, contohna deskripsi jeung narasi atawa narasi jeung argumentasi. Mahaman struktur pedaran Sunda. Anu kahiji nyaeta aya bubuka. Bubuka teh nyaeta pangantar tulisan, bisa ku nerangkeun gambaran tempat, nyaritakeun naon-naon nu rek dipedar atawa nyaritakeun perkara sajen anu patalina jeung bahan pikeun babanding. Anu kadua nyaeta eusi. Eusi nyaeta nyaritakeun hiji bahasan. Anu katilu nyaeta panutup. Panutup teh nyaeta minangka pungkasan tulisan bahasan, bisa ku kacindekan hareupan ka hareupna jeung nyaritakeun kaayaan kiwari, boh kiwari anu hade, boh nu goreng pikeun ngirut pamaca. Nulis pedaran Sunda. Anu kahiji neangan ide atawa ilham. Neangan ide teh teu kudu jauh-jauh, bisa tina pangalaman pribadi jeung objek sabudareun urang. Anu kadua nangtungkeun tema. Jejer teh inti tulisan bahasan. Saenggeus manggihan ide, urang teh bari mikiran perkara naon wae nu rek dituliskeun teh. Teu kudu rea teuing nu dipedar, hadena mah anu matak ngirut upama dina sabudareun hideup aya tradisi jeung budaya Sunda. Anu katilu nyaeta nyusun rangka tulisan. Nyieun rangka tulisan bahasan nu ngaweungku bagian bubuka, eusi, jeung panutup. Anu kaopat nyaeta bahasa anu digunakeun. Dina tulisan bahasan ilaharna ngagunakeun bahasa loma. Anu kalima nyaeta nangtungkeun judul. Nangtungkeun judul karangan teh hadena ku 2 atawa 3 kecap nu luyu jeung jejer, matak ngirut jeung ngahudang kapanasaran. Contoh tradisi Sunda. Anu kahiji nyangku. Anu kadua hajar laut. Anu katilu babarit. Carita wayang. Arti carita wayang. Carita wayang nyaeta carita anu sok dilakonkeun dina pagelaran wayang. Carita wayang oge kaasup kana karya sastra wangun prosa. Naon ari wayang? Wayang teh sarupa jejelmaan nu dijieun tina kayu atawa kulit nu dibarat
kulit nu dibaratkeun tokoh anu dilakonkeun dina carita wayang. Kumaha sajarah wayang di Indonesia? Menilik kana sajarahna, carita wayang teh asalna tina India, asup ka Indonesia marangan jeung asupna agama Hindu. Naon nu jadi sumber carita wayang teh? Anu jadi sumber carita wayang nyaeta carita Mahabharata jeung carita Ramayana. Jenis-jenis carita wayang. Di Indonesia aya sababaraha jenis wayang. Wayang aya dina sababaraha bentuk, ukuran, sareng medium. Kalebet gulung, kulit, kai, sareng topeng. Aya 5 jenis wayang anu pangpopulirna, anu kuring bakal nyebatkeun ieu di handap. Maranehna nyaeta: 1. Wayang beber. Wayang beber merupakeun salah sahiji jenis wayang tertua di Indonesia. Dina pertunjukan narasi ieu, lembaran gambar panjang dijelaskeun oleh seorang dalang. Wayang beber nu kolot nyaeta bisa dipanggihan dina Pacitan, Donoroja, Jawa Timur. Selain dina kisah-kisah Mahabharata jeung Ramayana, wayang beber oge manggunakeun kisah-kisah tina carita rakyat. Kisah asmara Panji sareng Asmoro Bangun jeung Dewi Sakartaji. Kadua nyaeta wayang kulit. Di Jawa Tengah jeung Jawa Timur, jenis wayang nu paling populer nyaeta wayang kulit atawa wayang kulit purwa. Wayang ieu bebentukna pipih sareng dijieun tina kulit kebo atau domba, lengan dan leungeun sareng sukuna bisa digerakkeun. Di Bali jeung Jawa, pertunjukan wayang kulit ieu teh osok ngabungahkeun carita-carita Hindu jeung Buddha jeung Islam. Selain kisah-kisah religiusna, carita rakyat sareng sering dijieun. 3 nyaeta wayang kelitikan atawa karuncil. Bentukna wayang ieu mirip wayang kulit, tapi dijieunkeunna dina kai sanes kulit. Eta oge ngagunakeun kalangkang dina pagelaranna. Kecap kelitik asalna tina sora kai nempel nalika wayang dipindahkeun atanapi nalika nuju gelut. Contohna carita anu digunakeun dina drama wayang asalna ti Karajaan Jawa Wetan, sapertos Karajaan Janggela, Kediri, sareng Majapahit. Carita anu paling populer nyaeta ngeunaan Darmawulan. Carita ieu dieusi ku carita Roman sareng populer pisan ku masyarakat. Nu kaopat wayang golek. Acara ieu dilakonkeun nganggo boneka 3 dimensi tina kai. Jenis wayang ieu paling populer di Jawa Barat. Aya 2 rupa pagelaran wayang, nyaeta pagelaran wayang papak cepak sareng wayang golek purwa. Wayang golek anu seueur anu terang nyaeta pagelaran wayang purwa. Carita anu digunakeun sering ngarujuk kana tradisi Jawa sareng Islam. Saperantos carita Pangeran Panji, Darmawulan, sareng Amir Hamzah, paman Nabi Muhammad SAW. Anu terakhir nyaeta wayang wong. Jenis wayang ieu mangrupikeun drama joget anu ngagunakeun manusa pikeun ngagambarkeun tokoh dumarsa kana carita wayang tradisional. Carita anu sering dianggo nyaeta Smaradahana. Mimitina wayang wong dipindahkeun salaku hiburan pikeun aristokrat, tapi ayeuna janten bentuk seni anu kawentar. Resensi film. Asalna tina basa Walanda, nyaeta resensi, atawa serapan tina basa Latin recension, recensere jeung revidere, nu hartina nepikeun atawa nyaritakeun deui, nuduhkeun kagiatan, ngajeun atawa meunteun hiji karya. Jadi resensi teh mangrupa tulisan anu eusina ngajeun atawa mere tinimbangan ngeunaan hade gorengna kualitas hiji karya. Resensi karya buku, film, mibanda tujuan nu tangtu diantarana wae mikawiruh kahengkeran jeung kaunggulan buku atawa film nu diresensi.
Hiji, maparin gambaran ka pamaca atawa kanu rek lalajo ngeunaan hiji buku atawa film sacara singket. 2. Ngasongkeun saran atawa kritik ka nu nulis buku atawa sutradara film ngeunaan karya nu dihasilkeun. 3. Mikaweruh ka sang tukang jeung alesan digelarkeunna hiji karya. 4. Jeung nguji kualitas hiji buku atawa film ku cara dianalisis kaunggulan jeung kahengkaranan. Resensi ngabogaan sababaraha wanda. Di antarana hiji, resensi informatif. Anu mangrupa resensi nu ditepikeun kalawan umur ti singketna tina sagembingna buku. 2. Resensi deskriptif. Anu mangrupa resensi nu medar atawa ngabahas tiap bab atawa eusi buku kalawan wicik atau detail. 3. Resensi kritis. Anu mangrupa resensi anu ngulas wincikan buku kalawan ngagunakeun metodologi elmu kaweruh nu tangtu. Ieu resensi ilaharna objektif jeung kritis dina meunteun eusi buku. Jenis-jenis resensi. Pertama, resensi buku. Resensi buku eusina biasana mah nyaritakeun isi buku boh kaunggulan, boh kahengkeranana, sangkaan jadi informasi keur nu maca. B. Resensi film. Resensi film mah eusina nyaritakeun sinopsis atau ringkesan jeung guluyeurna carita film kaunggulan jeung kahengkeranana. 3. Resensi musik. Resensi musik teh eusina medad hiji jenis musik ti mimiti sajarahna, ajeun luhungna, mangpaatna keur masyarakat, cara nabeahna jeung kamekaranana. 4. Resensi pagelaran seni. Resensi pagelaran atau pertunjukan isina medad hiji pagelaran kayaning pagelaran drama, pintonan seni jeung sajabana. Karangan resensi mibanda adegan atawa struktur nu tangtu di antarana wae nyaeta. Hiji, jenis karya. Jenis karya teh nuduhkeun karya naon nu diresensi. Kawas buku, drama, film, pagelaran, musik jeung sajabana. 2. Identitas karya. Karya identitas biasana ngawengku judul buku, pangarang, tahun medal, tahun dipedalkeunna, kandel buku atawa jumlah kaca jeung editor. 3. Sinopsis. Sinopsis teh bagian anu medar ringkasan eusi karya. 4. Tilikan eusi karya. Tilikan eusi teh sawangan atawa tinimbangan kana kualitas karya. Anu terakhir, panutup. Panutup mangrupa bagian kacindekan jeung saran tina resensi. Lengkah-lengkah lamun urang rek ngaresensi karya atawa buku, di antarana milih buku nu dek diresensi. Alusna mah buku nu loba dibaca. Maca kalayan darieu buku nu rek diresensi. Alusna sabaraha balikan. Catetkeun hal-hal anu dipikatajieun tina buku nu dibaca. Kitu deui catetkeun hal-hal anu kurang piresepeun. Catetkeun naon pandangan hidup naha eta buku teh payus atawa henteu dibaca. Drama. Kecap drama asalna tina basa Yunani. Nyaeta dramoi, nu hartina niru atawa niron-niron. Numutkeun kamus LBBS, drama dina bahasa Walanda nyaeta aya 2 harti. Nu kahiji, carita sandiwara nu matak sedih. Nu kadua, carita nu matak kukurayeun jeung matak pikasediheun. Junekna, drama teh karya sastra dina wangun paguneman dialog di antara palakuna kalawan dibarengan ku katerangan-katerangan sejenna nu dibutuhkeun pikeun kaperluan pintonan atawa pagelaran. Salajengna aya dasar-dasar drama. Dasar-dasar drama teh aya 3, nyaeta wangun, pamelaranana, sareng sumebarna. Ai wangun teh aya 2, nyaeta wangun lancaran sareng wangun ugeran. Nu pamelaranana aya 2 oge, nyaeta lisan sareng tulisan. Lisan contona banjet, longser, sandiwara.
Nah, tulisan contohna naskah. Terus sumberna aya 2. Nu kahiji dicipta dumasar carita nu geus nampak. Nu kadua dicipta dumasar kana kahirupan di masyarakat. Lajengna aya unsur-unsur drama. Unsur-unsur drama teh aya 12. Nu kahiji babak, nu kadua adegan, nu katilu dialog atawa paguneman, nu kaopat pituduh teknis, nu kalima prolog, nu kagenep epilog, nu katujuh soliloquy, nu kadalapan tema, nu kasalapan galur carita, nu kasapuluh latar atawa setting, nu 11 palaku, nu ka-12 amanat. Salajengna aya tata krama mintuankeun drama. Pagelaran drama atawa teater ku sawatara unsur diantarana pamain, sutradara, produser, panata musik, panata panggung, panata kostum, panata lampu, panata rias, jeung seksi-seksi kapanitiaan sejenna. Mun urang arek ngagarap pintonan teater di sakola, sakurang-kurangna kudu nataharkeun halal ieu. Nu kahiji, nyusun kapanitiaan. Nu kadua, nangtukeun para pamain, sutradara, jeung jadwal latihan. Nu katilu, unggal pamain kudu latihan vokal lantaran aktor teater mah vokalna kudu ngoncrang. Terus nu kaopat, unggal pamain kudu latihan ngolah paroman atau mimik jeung rengkak atau ekspresi tubuh. Nu terakhir nu kalima nyaeta dina prugna pagelaran kudu kompak tur tertib. Nulis artikel. Arti tulisan artikel. Tulisan merupakan karangan faktual lengkep sareng panjang anu ditangtungkeun pikeun dimuat ngalangkung koran, majalah, buletin sareng sajabana. Kalayan tujuan pikeun nepikeun ide sareng kanyataan anu tiasa ngayakinkeun, pendidikan sareng ngahibur. Karakteristik tulisan anu kedah dipikaterang diantarana kahiji eusi tulisan dumasar kana nyataan henteungan ukuran mitos anu kabeneranna henteu dijamin. Kadua, mangrupikeun faktual sareng informatif, ungkapkeun informasi dumasarkeun kana hasil panelitian anu parantos dilakukeun sareng tiasa dibenerkeun pikeun akurasina. Katilu, tulisan ilmiah oge ngagaduhan pendapat atanapi analisa pamikiran. Pangarang nanging nyeun pamikiran dikuatkeun dumasar kana data anu valid dina bentuk hasil panelitian, teori, sareng fakta anu ditulis dina tulisan. Kaopat, ngagunakeun metode nyerat anu sistematis. Kelayan tujuan sadayana informasi dina tulisan tiasa ditampi ku masyarakat anu langkung lega. Kalima, ngagunakeun basa resmi sareng standar ieu kusabab ngagunakeun basa resmi anu dicirikeun ku lugas logis, denotatif sareng efektif bakal ngajantengkeun bahasa tulisan ilmiah janten padet sareng ngagandung. Tujuan tina tulisan. Tujuan nyerat tulisan ilmiah sanes ditujukeun pikeun minuhan padamelan anu dipasikeun ku batur tapi nyababkeun naon anu hoyong dihontal ku panulis tulisan ilmiah. Tujuan dina nulisan ilmiah ngajelaskeun kumaha ngajelaskeun atanapi ngabahas hal pokok anu parantos ditangtoskeun sareng ditalungtik. Ngajelaskeun watesan dina ruang lingkung tulisan ilmiah. Mangfaat artikel nyerat tulisan ilmiah sapertos kieu. Kahiji, carana pikeun nepikeun ide panulis dina mekarkeun imajinasi jeung kakuatan kreatif. Kadua, pikir secara sistematis sareng nyarios secara teratur sareng teratur. Katilu,
ngartos kana tujuan nyerat anu bakal tiasa ngawasa, kompetensi nyerat anu kedah dihontal. Kaopat, salaku sareng nyebarkeun hasil pamikiran ilmiah, ngalangkungan jurnal ilmiah, boga pangaruh akademik ka pamiarsa. Jenis-jenis tulisan naratif. Tulisan naratif mangrupikeun jenis tulisan anu eusina nyaritakeun ngeunaan rangkai kajadian sacara sistematis awal, tengah, sareng akhir. Katerangan, eksposisi, argumen, persuasi. Naratif dina istilah anu sederhana narasi katelah carita. Dina narasi aya kajadian atanapi kajadian dina hiji urutan waktos, anu oge aya tokoh anu nyanghareupan konflik. Narasi tiasa ngandung kanyataan atanapi fisik. Katerangan karangan ieu ngandung kendaraan ngeunaan hiji masalah, kaayaan sahingga anu maca sigana ningali, ngadangu atanapi ngaraosanana. Carita pantun. Naon ari carita pantun teh? Nah, carita pantun teh nyaita carita rekaan anu dilalakonkeun ku juru pantun dina pagelaran ruatan. Ruatan teh nyaita ritual. Carita pantun teh biasana dipagelarkeun sapeting jeput nepi ka tuktuk di mimitian ti bada Isya. Carita pantun teh kaasup karya sastra lisan nu turun-temurun jeung sumeberna tatalepa ku cara lisan. Munasabah upama dina pamakeranna timbul sababaraha versi. Aya pantun Bogor, aya pantun Priangan, jeung pantun Baduy. Milik kana alur caritana aya dua golongan, nyaeta galur leunjeuran jeung galur simpai. Galur leunjeuran nyaeta galurna nu ngaleunjeur, lempeng. Kapanggih tina nitenan ruruntuyan kajadian dina unggal episodenana. Dina pungkasan carita anu ngalalakon teh henteu kacatur mulang deui ka nagara asalna. Lalakon pantun nu kaasup golongan galur simpai teh henteu rea, contona pantun Cieun Wanara, Lutung Kasarung, jeung Muding Laya di Kusumah. Lamun pantun anu leunjeuran carita galur simpaina teh leuwih kolot. Upama nilik kana wangunna, carita pantun teh mangrupa wangun eugeran puisi. Di jerona diwangun sababaraha bagian, sapertos bagian rajah, deskripsi, narasi, dialog, monolog, jeung rajah panutup atawa pamunah. Artian rajah pantun. Rajah teh biasana sok ditembangkeun ku juru pantun samemeh mangkat carita. Eusina sanduk-sanduk ka karuhun lantaran rek ngamimitian mantun. Sanduk teh hartina menta idin, menta pangrakarsa jeung pangriksa tinu ngageugeuh eta lembur sangkan salalamet. Nilik eusina raja teh lain mangrupa bagian tina carita, tapi sanajan kitu mangrupa bagian penting dina pantun. Raja mangrupa salah sahiji ciri utama anu ngabedakeun carita pantun jeung seni sastra nu sejenna. Nu matak mantes upama aya nu nyarita lain carita pantun upama eueuh rajahan. Raja teh salianana aya di bagian awal carita pantun. Aya nu manjang, aya nu pondok deui. Panjang pondokna raja teh beda-beda, raja henteu gumantung ka juru pantunna. Salanjutna aya narasi pantun. Nu dimaksud narasi pantun teh nyaritakeun ditepikeun dina mangsa juru pantun nyambungkeun hiji kajadian kana kajadian saterusna. Beda jeung rajah. Katut kajadian deskripsi papantunan, lebah bagian narasi mah henteu ditembangkeun. Salanjutna aya deskripsi pantun. Bagian deskripsi nyaeta bagian anu ngagambarkeun tingkah paripolahna tokoh carita dina hiji kajadian saperti Putri Dangdang, Lengser Lumpat, jeung sajabana.
Bagian deskripsi teh sok dihaluangkeun ku juru pantun. Nu matak sok disebut oge papantunan. Kaasup bagian nu pikaresepeun lantaran umumna juru pantun ngagunakeun gaya babasa babandingan anu lucu tur karikatural pikeun ngagambarkeun kajadian atawa kaayaanana. Salanjutna aya dialog. Bagian dialog atawa paguneman nyaeta paguneman antara para palakuna. Sakumaha umum dina karya sastra lainna, dialog teh diantarna pikeun ngagambarkeun watek atawa karakter palaku. Selanjutnya aya monolog. Monolog teh nyaita sorangan atawa nyarita dina jero hate. Contona monolog Lutung Kasarung dina pantun Lutung Kasarung. Nu tarakhir nyaeta aya rajah panutup. Rajah panutup teh hampir sarua jeung pangartian rajah di luhur. Ngan ari rajah panutup mah dihaluangkeunana pas di akhir carita pantun. Mun sakitu wae nu tiasa abdi jelaskeun. Kurang leuwihna mohon dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.